Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali tawi kusu di mana kang bangsa ijmal, bangsa kesimpulan. Al-malu ma'adilul bayi wa malu tijarati, tawi harta kang den cawiskeun kadua keur mangaji tempat resep aju sampai karena tepati bagus beteng lapar hujan sedang azan ngagoler di dia ya atalil abdi utai kilaiki kurayan kang bangsa lapat khajab sodako teh zakat enggeus zakat dalladzina udhu lil bay' minal malil ladzina hayyuhu lil tijar aksuna saking harta kang nyawiskan ingsun sadaya lagi ditijaratihi kada tijarah naduhu min riwayat Sulaiman nazatun hadis kita saking riwayat Sulaiman bin Samurah wa huwa Sulaiman tamajhul nikumajhul kang den samarkeun keadilanane Sulaiman bin Samurah diragukeun majhul kurangnya boga babaturan kan gitu berita siang ulang langsung percaya sebab tilak bohong berita siang masa tengah percaya dinahunan itu percaya boro-boro kerbohongnya kerbener naga itu percaya sebab saya tengah gitu baik ikut hadis tawi kilaiki ikut hadis wujud zakat malik tijarat ikut hadis zakat ing dalam harta tijarat. Qala Malikun wa Syafi'i wa jazaba Malik lan Imam Syafi'i la ustaratu fil malil ma tajarubi orang syaratkan dalam harta kang den dagang kenapa dalam kang ayakuna nisaban apa yang ta'ana ya Malikun nisab awalan dalam awalnya balil madaru ala nihayatil haul balik ta utawi kang dadi anggaran ikut tetapi ngatas tutubing haul ayen taman nusabu fihi maka lamun sampurna apa nusabihi dalam hal zakiya maka den zakatan iwamal wa ila macam nusab pala zakiya aman malaka duna nusab maka tesapaman ku ngamiliki aman kurang insani nusab batajara fihi dan wabawaka malam nusab balaga nusaban antu maka yan nusab ing nusab bina ayatil hal dalam katuging hal wajabat fi zakat maka wajib ing dalam dunan nusab az-zakat apa zakat waqala Abu Hanifah ta'ala jasaba Imam Abu Hanifah yusyaratun nusab dan syaratkan apa nusab bi bidayatil haul ing dalam wiwitan haul wa nihayatihi lan katuging haul wala yadurru nusam lan ora dadi bahaya apa kurangnya ya haul asal haul apa kurangnya ya nusab asal haul dalam tengah-tengah haul qala Ahmad dan mujasab Imam Ahmad syaratun nisab dan syarat kenapa nisab kulal haul dalam sakabe haul Nabi Hurairah wallahu alam bissawab kan kejadian makhluk mimiti dijadikeun lana makhluk asal kejadian urang teh kumaha iyalah ilam wahai segenap masyarakat di mana saja berada di kota maupun di kampung maupun di gunung, dulu laki atau perempuan, besar atau kecil, termasuk beti-beti, keseluruhan perlu mengetahui bahwa annahu lamma khalaqallahu ta'ala bimutarabahan waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda
mudah-mudahan Allah masihan taufik karena ucap pagawean tingkah nu Allah resepen jeung ridho anggeus lamun Allah ridho jeung resep ndek kumaha lamun geus dipake karidho nikmat aya jelema digawe bae di bos bos ridhoan materi gaji dina digaji lagi saeutik bahkan geus ancang-ancang dek di exit aya jelema teu digawe-gawe tapi dipake karesep bae ku bos teu digawe ge digaji bae bahkan dikawinkeun jeung anakna masyaallah amin mana haram. Ya Allah ya Karim gambaran dunia kitu bae Allah gawe jelema digawe barang penting mete salawat turun geus puguh salat tapi Allah turun meureun manan kitu ge kurang ikhlas aya jelema salat babangun lu calece babacaan acara dahar bembul tapi bangun hebat baik bangun Allah bangun ridhoin teh gitu eta aya teh nu kitu penting hebat baik berang dahar baik ih tapi bangun Allah ridhoin cara siapa nu kaju kitu bae kabehan aduh sampai keur berat taat sih annahu lamma khalaqallahu ta'ala sanyanyana begitu Allah ngadamel ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awala kana ruh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan dina mimitina timana min nuri jamalihi tina nur sifat jamal Allah sifat elok Allah Allah teh terakhir boga sifat dua hiji jalal kedua jamal mantap sok dipake ngaran goreng Muhammad Jamal abeh hebat kaelokanana barang di dulu jore ulah salah ya teh ngaran ieu bating sama Jamal onta imama terang dina hadis qudsi teh hadis anu diucapkan ku kanjeng Nabi nganti Allah nganti jadi mukjizat lain Al-Qur'an Sawar Gusti khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi kawan damel kana ruh Muhammad tina cahaya zat kaula Allah karim mantap qobadtu qobdotan min nuri cek Allah kaula nyokot sagenggeman tina cahaya kaula dijadikeun hamba kaula yakni ruh Muhammad apa wahara jadi kanjeng Nabi tina nur Allah nur nagetina nur jamal Allah pantes lamun kanjeng Nabi ketika kapanasan kalangkangan sebab kanjeng Nabi tina nur malah aya tuh kalangkang pandon poe teh eleh ku kanjeng Nabi kalangkang pandon poe teh cacaang pandon poe teh ku cacaang kanjeng Nabi teh eleh sebab kanjeng Nabi mah langsung nimburi tina nur kaula cek Allah
min nuri wajhi. Lamun urang hayang dumadeuheus ka Allah cukup lobakeun maca sholawat. Cukup lobakeun maca sholawat lantaran nur Kangjeng Nabi teh meunang tidak nur ilahi. Lamun urang terus baca sholawat urang lapor ka Kangjeng Nabi. Bagus jeung jorena sholawat urang dibentukkeun manusia anu bagus. Lamun bagus sholawat urang kasep. Lamun teu pati bagus jore. Lamun jore jasa sholawat bakayani ngaharepkeunana salat berkat jore datang ka ditu. Assalamualaikum jak sholawat. Salam cak Kangjeng Nabi di Madinah. Saya abdi sholawat. Saya nu macana jore amat sia. Di pondok. Saha tos ka maklum. Kerawan emang ieu maca sholawatna. Muludan ngarayakeun hari kelahiran Tuhan, cuman di jero hatena hayang berkat. Jore datangna ka ditu. Rumek. Tapi lamun dibacana tengah peuting nu ngadenge sasahage. Sholawat teh sorangan we macana. Waalaikumsalam. Saha kasepa Mas ya? Abdi sholawat. Di mana? Di Cilongok kieu. Tuh jangan mah hasud bae. Hasud hayang mah di pondok nu bagus kitu. Oh, potongan. Aduh ya Allah, ya Rabbi Gusti. Tuh kan. Urang loba maca sholawat berarti ngadeukeutan Kangjeng Nabi ti saha? Cahaya Gusti. Geus dik ibadah maka Allah ke sholawat bae. Mendak urang langsung Quran bae, langsung zikir bae teu bagus. Urang lamun norekat sholawat. Keseleun jelema dibere sholawat berarti nyahoan kana kadahsatan sholawat. Teu nyahoan kadahsatan sholawat teh atuh cukup Allahumma khalaqallahu. Atawa cek Gusti Allah tikangnya khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi. Kaula ngadamel ruh Muhammad ti cahaya zat kaula. Ada cek Kangjeng Nabi awaluma khalaqallahu ruhi. Pangheulana anu didamel ku Gusti Allah ruh kaula. Allah memeh ngadamelna naon? Ruh Kangjeng Nabi heula. Masya Allah. Mendak laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal. Atuh eta geus cukup. Oh, Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah nur ilahi. Mentak cek Siti Fatimah lamun hayang nyaho Quran leumpang Kangjeng. Lamun hayang nyaho isina Al-Qur'an Kangjeng. Geus teu kudu maca Quran ningali Kangjeng sehari-hari aca Al-Qur'an. Sebab leumpang Kangjeng Nabi Quran, liuk Kangjeng Nabi, calik Kangjeng Nabi Quran, kicip Kangjeng Nabi Quran, kulem Kangjeng Nabi Quran, tuang Kangjeng Nabi Quran, ngaleut Kangjeng Nabi Quran, hayang ningali uraian Al-Qur'an, tingali sehari-hari kehidupan Kangjeng Nabi, etalah terjemahan Al-Qur'an. Jeh. Lamun hayang nyaho genderuwo leumpang yeuh. Geus ulah hese-hese neangan contoh lamun hayang nyaho genderuwo si eta leumpangna eta genderuwo dahar genderuwo nginum genderuwo kamolor-molorna genderuwo mentak sing ade kaluar ngaji bisa sendal leungit ku genderuwo ulah hese-hese terjemahanna eta bae si eta tuh Masya Allah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Di mana deh, di kumaha deh. Kanjeng malain sambarang, mandak pas Muhammadun basyarun walaisakal basyari. Bal huwa yaqutatun wa nasukal Muhammadun basyarun. Kanjeng Nabi Muhammad manusia. Tapi sing hade walaisakal basyar manusiana lain kos Habib Razak. Walaisakal basyar. Lain kos Haji Pendi. Bal huwa yaqutatun Kangjeng Nabi mah lir teu beda jeung inten yakut wa nasukal hajar Haji Pendi mah kos batu bangkong. Atuh babahari. Inten yakut segede korek api miliaran. Batu bangkong satrek hampir nu meuli.
tuh kan naon sebab awalna horeng Kangjeng mah didamel min nuri wajib. Masya Allah. Orang ningali batu bebatu. Ieu batu naon bacaan Aceh. Ieu batu naon ieu? Oh, ieu mah batu hejo Garut. Yang orang kadar-kadarna. Ieu batu Edo, si Edo. Ieu batu naon ieu? Oh, ieu mah sapir Birma. Ieu naon ieu? Oh, ieu mah batu kitu Jamrud. Wah, mungkin India, mungkin di Jamrud Rusia. Ya, kadar-kadar. Termasuk mutiara. Mutiara mana ya? Oh, ieu mutiara